Ibu maot amal kan anu nyarengan ibu naon amal. Ari emas dianggo moal emas bade dianggo upami ibu maot bade nganggo gengge anting liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot emas kusahang ke ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nanti ku salakina dipakai kawin deui ya. Kawin nanti jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Matak juas ya teh emas teh juas teh. Emang ku salakina dipakai kawin. Kawin nanti jeung pagawena. Nyeri hati anu tami ini. Boga amal mapuki. Bener sok, aina coba suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil, dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Ada orang yang kayak naik Fortuner, budak orang rek naik ereking, seng. Moa, saya teh maot mah pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Pakai kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah. Sieun teu kakejar target omset make kudu riweuh. Sempurnakeun we ikhtiar. Jadi rezeki mah kege nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres we idah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres we idahna, pamajikanna teh kawin deui. Kawinna teh jeung supirna. Dari saha teh ini. Kumpul. Tumpakan iku supir. Mobilna teh. Ngeri katanya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi, bener teu? Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin bongkar makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang macurna. Tak pula sakowal ku bana tersep anu beunghar korete ayeuna dah. Kece. Kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kolbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Gera deketan Allah ku jalan ibadah anu khusyuk. Gera beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa. Gera lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik. Prak. Gera hitung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekel jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana. Yakin moal balik. Ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Nah sanggup nyang hareupan panasna seuneun neraka. Rek iraha atuh eling. Jeung dulur mah jauh silih tepungan, anggang silih teangan, gering silih ubaran, salah silih benerkeun, mun poho silih bejaan, jelema mah tungkul tumpuk kalalupatan, tanggah tempat kalalepatan, di tukang manggih kasusah, dihareup tangtu manggih kabunga. Insya Allah. Sing ingat urang Sunda mah hade tata, hade basa, sing bisa jadi contoh kabalarea, jaga lampah, jaga lengkah, ulah sagawaya, sidik harta tahta, ukur nu maha kawasa, ulah pedah cicing di luhur, hirup kalah jadi takabu.